Jalan-jalan sore main ke sawah sambil undar-undar jotang. Hai hai hai, assalamualaikum, selamat wayaki kasadayana. Sore ini aku mainnya ke sawah dulu ya, lihat padi yang udah menguning sama gadis-gadis desa. Tahu gak sih, di sini tuh ada jotang. Ya udah deh, kita petik aja. Nu kieu teh enak dilalap atah dicual sambel, komodi amun dikerecek tah make cengek. Enak. Rasana teh aya nyereng-nyerengan. Bongkena usum halodo ieu tangkal jotang teh meuni bararegang kieu. Gak papalah begang-begang oge da abi mah resep. Yuk urang milarian baturna urang undar-undarna di kebon. Tah ning aya kacang panjang urang alawe lah. Aduh ieu bayeum meuni montok ieu mah bade dibinihkeun. Saur emak teh ieu geuningan aya daun kelor meuni mararontok, ya udah deh urang petik we lah, urang alaan urang pilihan anu ngarorana. Tah di dieu ge aya cengek urang pilihan we anu bareureumna. Pokona mah urang nyamel goang lalapna lalap jotang, sayurna daun kelor. Pokona mah saaya-aya di kebon we rencang sanguna.